Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak di dieu rek mere judul gara-gara ngadaang bebeye ya. Tah ti peutingna ngadahar bebeye ya. Isukna teh salat Id. Saha eta Ki? Teman Ki Kampaknya ngaranna teh Kang Sandi. Ti peutingna ngadahar bebeye jeung rendang jeung Ki Kampak. Rendang naon? Rendang sapi, rendang hayam arana ge takbiran atuh. Ngan begitu salat manehna mangkat ti subuh nyokot jajaran sap kahiji. Tah begitu jajaran sap kahiji ayeuna jamaah geus numpuk arana ge salat Id atuh boh nu ti mana-mana ge datangnya. Tadi nama nyokot jajaran kahiji teh embung robah meh babari balik. Ai heug teh karasa beuteungna teh Kang Sandi teh mules teh pupurilitan hayang modal ya. Culang cileung pantesan ditempokeun ku Ki Kampak culang cileung wae ka tukang. Nek ka tukang jamaah meuni mangpet ka WC jauh meuni kot geus ngesang burayohan. Culang cileung ngarasakeun beuteung. Aduh, culang cileung manehna teh nya. Tah di dinya baning ku teu kuat-kuatna nek mangkat tapi bingung salat geus nek maju. Aduh, eta nahan cenah nya. Tungtungna kumaha? Saking ku hayang salat Idul Fitri nya ditahan ku manehna mules beuteung kuduna mah geus kudu mangkat ka WC ditahan nepikeun ka balikna tah kakarek manehna bisa lumpat ka WC langsung bulesat poho anu sendal-sendal acan. Tah di dinya lamun nek salat Idul Fitri ulah loba teuing ngadahar bebeye akhirna naon? Mules muncrut Kang Sandi nekot ngesang pinuh burayohan. Hayuh teu da mana nyokot jajaran kahiji san cek Ki Kampak teh.